Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sholawat miwa salam. Mangga urang sami-sami panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Teu hilap sholawat miwa salam mugi salamina dikoncor golontorkeun ka baginda alam ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sareng teu hilap ka sadaya sobatna, ka keluargana, dugi ka urang sadaya salaku umatna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Satacana ngatur nuhunkeun ka panata acara anu parantos masyahan waktos sareng kesempatana di ieu tempat saja ngadugikeun biantara anu jejerna tentang mobil Honda Brio. Honda Brio nyaeta mobil leutik anu diproduksi ku Honda, perusahaan otomotif ti Jepang. Mobil ieu mimiti diwanohkeun dina tahun 2011 sareng parantos janten mobil populer di pasaran otomotif global, khususna dina kategori mobil kompak sareng mobil kota. Salaku mobil kota, Honda Brio ieu power brake mesin leutik tapi kuat versi awal. Ia dilengkapi mesin 1,2 liter nu bahan bakar cukup irit, sangkan eta pilihan populer pikeun pamakaian sapopoe. Jadi kacindengkana ngeunaan mobil Honda Brio teh nyaeta perusahaan otomotif ti Jepang anu mimiti diwanohkeun di tahun 2011 sareng Brio teh gaduh desain anu kompak, mobil anu dirancang khususna pikeun nyumpuanan kebutuhan konsumen. Di negara-negara anu butuh mobil Honda Brio nyaeta di negara-negara anu gaduh instruktur jalan anu macet, sapertos India sareng sababaraha negara Asia Tenggara. Sakitu musim kuring haturkeun upami aya kecap nu kirang marenah nyuwunkeun dihapunten margi kasayan teh asalna ti Allah Subhanahu wa taala sareng kalepatan ti abdi salaku jalmi biasa. Kukireuna sim kuring ngaturkeun nuhun. Tangkal cau buahna 5 eta kabeh didahar ku bajing. Lamun gawe entas impian maneh pasti kahontal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.